si Mang Sandy. Halo? Lagi di mana? Oh, iya. Aku lagi mikirin kamu ini. Kita jalan-jalan yuk. What? Oh, nyewa hotel. Aduh. Ayo atuh ya. Anjing kepanggih ku aing mah dua pemasukan. Bruh. Aing bedakeun ka pamajikanna ieu mah. What? Yes. Kesempatan. Tutukeun ku aing. Bruh. Wah, si Maji euy. Minta duit ya. Iya mah salaki eueuh. Pigaweun loba benernya teu buka salaki mah Gusti. Ieu pang bener hese menar-menarkeun pagar-pagar acan. Assalamualaikum Maji. Aduh budak mah karek datang ieu ti mana wae. Mahaji abi tuh sibuk ayeuna teh Mahaji. Wah, Mahaji ayeuna mah emas ditambahan, beuki berenelnya. Beda jeung keur abi leutik Mahaji. Mahaji. Maji mah teu buka salaki ge loba dunyaan. Alhamdulillah Mahajinya. Loba alhamdulillah. Ti mana wae atuh ieu teh jeung budak teh karek kapanggih geus gede kieu deui Mahaji. we. Abi teh keur kuarkir Mahaji. Ayeuna teh sedih Mahaji. Kuarkir ka mana? Budak yang nyusu. Abi teh geus ka ditu ka dieu neangan duit Mahaji. Teu boga pisan. Abi geus ka tetangga, geus ka babaturan. Cenah teh kalau ngomong kieu. Ongko anak jelema beunghar. Piraku anak jelema beunghar cenah. Teu kabeuli susu. Mahaji atuh kumaha abi Mahaji butuh pisan eta teh duitna. Abi teh cenah ceuk batur anak jelema beunghar cenah. Piraku anak jelema beunghar ceuk batur teh nginyeman duit keur meuli susu teu era cenah. Tak abi teh buru-buru ka Mahaji. Mah teh inget Mahaji. Baik Maji dibere keur beli susu. Mahaji. Belikan kana susu budak ha. Bener Mahaji. Aduh. Maji teu boga salaki ge loba duitna. Mahaji. Mahaji sing sehat. Amin. Sing bager. Heeh. Abi teh sing buru-buru menang jodoh. Heeh. Abi teh angkat heula. Jung. Di susu ayeuna. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Anjing boga duit ku aing. Silan. Pasti. Yes. Bruh. Aing jadi ya mah apel teh. Yes. Bentar. Atuh. Naon? Ieu teh aya nu diuk, punten-punten atuh. What? Ieu mah ngaliwat teh. Aing teh geus punten cing teh. Kitu tah, punten gitu. Nah, ieu teh tah jelema ngali keur diuk keur nongkrong. Bruh. Aing teh rusuh ieu teh. Rusuh aing dek ilit. Di Aing itu geus ngomong di punten. Jadinya di itu ka dia rek ka mana? Aing rusuh dek ini tadi geus ngomong aing teh. Aya jelema nyebut punten-punten atuh. Aing kudu mereka karep gitu. Aing tadi geus punten. Heeh, pan dicontohkeun ku urang, contohkeun ngaliwat aya tah. Punten gitu. Tuh mah. Goblok. Aing teh geus ngomong dieu teh. Dek ka mana? Aing teh rusuh. Rusuh dek ilit. Sok baligane nyebut punten. Bentar. Tah gitu, tah alus. Aing 10 kali ngomong gitu. Mah teh tadi teh Pas aing rusuh dek ilit. Punten. Goblok. teh ka mana nya jelema? Dan Ka mana? cing maneh teh jelas. Tuh balik jelema ditanya ku aing. Wah, apa kutlah? Bruh. Aduh, aku teh banyak iklan tadi teh. What? Sejajalan. Ini lila di daguana tadi si Mamang Aku punya uang buat kamu, tenang. Kita kan mau makan-makan. mana tuh? Lihat uangnya. Oh iya, Mas. Nih, Kang naon sia deuk selingkuhnya. selingkuh naon? Ieu ku aing bejakeun ka pamajikan sia. Wah, gitu. Mending dibejakeun, mending awewe, mending pamajikan. What? Pemajikan nih. Iya, Ki. Jangan nih. Ya. Baik.
Sok. Tapi amat ulah beja-beja Gi. Aman. Pokoknya mesti kembali ke Kumaha tuh yang horek naktir ieu teh ka kitu, Gra. Begini ya. Kita jalan-jalannya jangan makan-makan. Makan-makan tidak sehat di jalan mah. Kita ke taman aja main. Ya, Bunga yang makan-makan dah lapar atuh ka kebun merek naon. ayo kita ke taman. Nanti juga ada tukang makanan meureun di tamannya. Ke tempat makan-makan yang itu. Ayo. Pi, Naon? salaki maneh? Naon salaki maneh naon? Maneh? Selingkuh. Ah wadul maneh mah. Asli. Nya, Heeh. di mana? Jadi itu jeung awewe. Bohong meureun ah. Astagfirullah. Aslina? Asli. Pantesan tadi di dagoan eueuh. Jeung awewe duaan. Ayo atuh anteur. Juga orang dekat itu. Atuh urang teu apal. Pokona mah lempeng ka ditu aya duaan jeung awewe. Hayu geus jeung maneh mending oge. Urang Ayo. buru-buru euy. Heuh atuh urang lieur. Jalan mana ieu? Ka ditu tuh. Sok buru atuh. Gimana jalan-jalannya? Enak banget. Iya, Wah, sama aku mah selingkuh, jalan-jalan. Kak jalan kaki. Hei, di dadagoanan tadi kalau keselingkuh, di dieu jeung awewe deui. Sok buru balik kita magrib. Sok buru. Belegug. Terus satu neng jeung abi we Mang Sendi mah. Teu boga duit beuh minjem ka Mang Haji.